Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudik memeh lebaran di perjalanan tekuat ente puasa menang apa hante yuk orang simak bareng-bareng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita. Kesimpulan nama kudu kuat ngalaksanakeun puasana, andai kata teu kuat bebeneran teu kuat dirasakan kurang lamun urang puasa teh haju ngaguling ngajoprak Allah teu nitah model kos kitu. Nitah ngalaksanakeun pengabdian ka Gusti Allah teh diukur ku kakuatan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Henteu nitah Gusti Allah ka hiji jelema ngaksakeun ibadah kecuali sakuat manehanana nu kuat karak ngalaksanakeun teu kuat ulah hampang. Laceun urang mah deuk ngalaksanakeun deuk nyebut teu kuat bae los. Engke tanggung jawab di akhirat. Di dunia mah biasa bae aduh kula mah hampuran teu kuat cenah ieu puasa teh. Aduh ngaroko bae terus bae. Aya teh sabodo. Urusan di dinya teh mah urusan kuat jeung teu kuat mah. Itu kon nomor kaopat nasihatun sehat. Nomor kelima wajib puasa teh sehat geus kanu gering man teh diwajibkeun puasa buka masalah masyaallah dari asal geringna gering anu yubihu tayam parah berarti. Nomor kelima nah hiji Islam dua taklif tilu itoko paca kalima iqamah teu kamamana cicing di imah teu musafir. Wajib tah puasa kawajiban puasa kumaha lamun musafir ti dieu ka Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya atau ka luar negeri eta aya rukhsah deuk kuat deuk henteu. Urang deuk ka Jawa Timur naik pesawat sajam leuwih doang kan ka Jawa Timur. Aju bulan Ramadan lah moal puasa masalah rukhsah. Aya kemurahan syara ngan antara utamana dijelaskeun ku ulama lamun urang beberangkatan dua marhalah sama sahabatil qasi komo leuwih tergantung kumaha mun aya kamadaratan di diri urang utamaan keneh buka lamun teu aya kamadaratan utamaan keneh puasa. Kasimpulanana kuari urang di bulan Ramadan deka Bandung haju naik mobil pribadi imah numpak nage ngan teu jero imah doang langsung bro pasang AC sapira ti dieu ka Bandung atuh lamun teu bacet di Cikarang mah jangan 3 jam 2 jam lamun mobilna mobil Lexus atawa Mercy cara nu kula we kitu tah kula mana meureun tah aya mobil LGX model Haji Pendi mah teh mah datang ka Bandung teh mun berangkat jam genep datang teh jam genep isukna deui. Geus lain wayah dilempangkeun di tol tah mah mun kula jadi polisina ditangkap paing. Geus teu layak hirup lelempangan mobil kos kitu mah geus. Mendingan ditimbang ku Madura. Naik mobil blek langsung sapira ka Bandung tah aya henteu ka madaratan teu aya utamaan keneh puasa eueuh teh ka madaratan sapira naik di hareupeun imah berangkat set turun di ditu di hareupeun imah di deuk madarat kumaha jauh ka madaratan aju sakedeung ti dieu ka Bandung mah lamun henteu macet mah lah 2 jam 1 jam setengah bisa lamun anu hebat mah lamun keur normal-normalna 3 jam Bandung macet tergantung sama macetna tuh. Nah, kuari lamun naik orang naik mobil bus
naik mobil bus ke Bandung. Naik mobilnya lain mobil patas, mobil ekonomi gitu kan. Asal datang ke Bogor, kiri. Tarik. Datang pengkolan aya. Kiri. Sewa 2, turun. Tarik. Uyang aing jalan dulu. Aduh, iya datang ke Bandung nih sebedak. Datang ke Bogor, ngetem, aduh, tukang rujak naik, rujak. Ayo makasih bulan Ramadan goblok ya. Nu ngarokok geus ambal aya di jero beus. Punten sagala tolol punten. Puntennya abdi bari ngarokok atuh teh kudu punten goblok sia. Jai hayang. Aduh teh ada laku naik bus makan kos kitu teh. Angel. Nah, lontong nama rujak onam teh hayang lontong. Lontong aya gorenganana ieu aya gorenganana. Haneut. Aduh, ayo mama. Nyekel kana beuteung ka dia. Aduh. Nah, ieu mah madarat ieu mah madarat ieu mah. Nah, eta mendingan buka bae mendingan buka. Geus madarat eta mah kos kitu mah teh. Teu kuat puyeng puluh. Jadi hasep, jadi lontong tuh, macem-macem guys. Guys bandingan nyekel mic di hareup mana mic, supir, mana konektor mana micnya? Mau apa? Saya mau beritain, semuanya buka. Sia cek konektor, atau kudu meja buka kabeh goblok, tinggal sia doang. Madarat eta mah kos itu banget, tekuat datang ke Bandung bawa cilaka ieu mah, ngustruk datang ke Bandung. Bukan sama madarat sama kos itu. Jadi tergantung kumaha situasi berarti ika urang eueuh ka madaratan mendingan puasa. Ketika aya kabahayaan kamadaratan berbagai-bagai kamadaratan buka. Ini cerita Abdolan kene buka daripada mempertahankan sebab datang ka dituna geus moal beres dan kos kitu puasa. Tapi lamun urang na teger moal ngan di busna kudu hees jana kudu mesenna korsina teh nu 3 teh sorangan atuh meunang ieu bejakeun ka kondektor ini 3 orang saya bayar semua emang kenapa saya mau tidur iya ini kan bulan Ramadan bulan suci Ramadan saya ini puasa saya mau tidur ya udah nggak sih teh hees beres. Aya tukang naon geus teu kadenge ku cenah. Harenganan bari kieu bari dahar ngana. Wah, leuwih parah. Bebeja mah puasa. Tahu kos tukang angon baheula, tukang angon kos gitu tukang angon. Balik angon teh jararajag tuh tukang angon embe, tukang angon kebo. Bagon jagia gorenganan. Masya Allah. Bari kieu bari luhur kebo teh. Geus da pokona mah teh pengalaman baheula keur ngangon teh. Nomor kahiji agamana Islam 2 taklif 3 ittaqah 4 syahad 5 iqamah. Geus lamun teu iqamah kaya ning jalan-jalan tadi musafir, peberangkatan, ziarah dan lain sebagainya tergantung kumaha situasina. Kumaha lamun jelema memang di jalan bae kaya ning supir. Nya mah pan teu eureun-eureun. Emang maisahna teh di dinya. Supir kontainer, supir truk, supir angkot, supir bus dan lain-lain sebagainya. Atau supir pabrik emangnya nama digawena di dinya jeung bisana teh ngan eta-etana mun teu nyupiran atuh pemasukan. Jadi berarti jadi mah ieu hirup teh jadi supir. Ai jadi supir bahkan di jalan terus jalan-jalan. Ta eta kumaha ta apakah meunang apa henteu buka. Wa yustasna min dzalik mudimus safar fala yubahu lahul fitr. Dikecualikeun jelema anu terus-terusan beberangkatan kaya ning supir. Sebab pagaweana di dinya nya nama mun henteu di dinya teu boga maisah. Jeung eueuh waktu selain daripada nyupiran, eueuh deui kegiatan selain daripada nyupiran.
teu meunang buka neukir hakodona janyana mah terus bae. Cenah aing mah jadi supir beberangkatan pan meunang cenah dina kitab bikinna ge soekeun habak sumutna. Siang ajina bari hees meureun. Tuh meunang sot teh ada urang meunang deuk ka Bandung ka Surabaya ka mana leumpang di bulan Ramadan buka. Di lain bulan eta kan aya jangkodo. Ai emangnya nama pagaweana nyupiran deuk kira kodona. Ayo di bulan Ramadan aing mah cenah di jalan musafir. Musafir ya teh sia deuk kira heureuna. Engke cenah akhir hayat. Bulan Sawal nyupiran, bulan Hafid nyupiran, haji nyupiran, deuk kira kodona waktu jangkodo teu meunang teh mah kudu puasa bae. Kudu puasa bae. Kecuali nyana aya cutina Ramadan, Syawal, Hafid, haji, Muharram, eureun ka sabulan atau 2 bulan. Aya jangkodo, masalah tah di bulan Ramadan ulah puasa lantaran boga kegiatan nyupiran ke Muharram waktu cuti sabulan nyana kodo masalah. Ai eueuh waktu jam kodo mah teu meunang kudu terus we mudi musafar ngaranna. Tah mah atawa terus-terusan kos pembisnis. Bisnis baheula bisnis ayeuna mah jadi imah bae malah teu ka mamana bisnis ayeuna mah. Bisnis ayeuna mah geus mendingan HSB di imah HPB ampalayahkeun di dieu. Oh iya. Oh di Amerika. Ya. Oh iya. Oh iya ya. Oh iya udah. Tanya ke babaturana apa itu senjata mau dijual. Oh iya. Ada berapa ya sekitar 70 T. Oh ya udah. Tah. Batur mah bisnis kok tuh. Oh dari Jerman. Iya iya. Oh ya obat. Obat apa? Obat mabok. Ada. Oh di Belanda, kadang-kadang 2 kan bisa. 3 diirung hiji. Eta bisnis hebat. Imah bae. Di imah geus ti ka mana kuari mah geus masyaallah. Anu dicaritakeun ku Gus Dur, kita belum siap bangsa Indonesia untuk menghadapi era globalisasi. Nanti setelah dirasakan oleh bangsa Indonesia apa nih nanti akan bisa kita lihat di mancanegara yang dikhawatirkan anak sebelum sekolah dan ketika sekolah SD nanti akan mengurangi kepinteran. Kuari terjadi. Nah nu diucapkeun ku Gus Dur, belum siap bangsa kita. Atuh kuari mah udang es. Cileus sagede polecak ini. Deres budak aki-aki. Teku galedeg gitu. Aki-aki goblok tolol. Bolon. Eta bisnis bener karena nu geus teu ka mana gua nya bisnis. Ya, wow. Oh, ngomong geus urat ka mana. Kumaha ngaji jadi teu jadi. Bisnis kos kitu can orang jadi. Aing ngadengekeun sugan teh mah uang dengar boro-boro. Tekor mah lulu. Capek ngadengekeun bisnis kos. Suara sih hargana gitu. Aja itu kan deal guys. Menang sajam teu jadi sia. Eta bisnis blon geus kitu. Tilok Jarare batur mah bisnis senjata Andan Kasogi bisnis senjata ketika peperangan antar negara Irak dan bisnis teh dalagan. Oh iya, obat ya RRC kirim ke Indonesia sebanyak-banyaknya. Udah biar pada mabok orang Indonesia. Kirim semua. Udah. Ini cuma ada 2 kapal, tambah lagi. Bisnis beneran teman kos gitu. Apa itu? Jenisnya apa? BK. Oh. Ini ekstasi. Kirim yang banyak. Ini nanti udah nanti ada di kantong saya semua. Bisnis beneran sama kos itu. Apa ini? Karung goni berapa satunya? Ya dah, harganya berapa? Aduh, belum nyampe, Bos. Terjadi deh. Aduh, tuh bisnis poplon lagi blon ada gitu. Bebeakan. Bisnis lain beli mobil nggak jual mobil. Ta iya Islamun wa taklifun wa itaqatun wa syiatun wa iqamatun
cicing anjreg teu ka mana ketika ka mana menang buka. Adapun soal keutamaanna tergantung sikon. Jelema anu selalu jalan-jalan bisnisna atawa lelempangan bae eta dipersilahkeun sarua lamun aya jang cuti. Ketika eueuh jang cuti kayaning supir anu selalu nyupiran teu pernah aya cuti jang qada teh eueuh teu meunang buka tetep wajib ngalaksanakeun puasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sakitu pengajian ti guru urang, mudah-mudahan manfaat kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.